Aduh, kumaha wae ieu teh mah kalajuan geus loba, ieu geus peuting dalang sanatan. Ari mane kumaha itu mah dalang teh dipanjer apa henteu itu datang teh? Ye, ulah nganggap jelema bodoh pisan ka kami teh atuh maneh teh. Da kami ge nepi atuh ka imahna dipanjer ku kami oge 500.000. Ini enggak mah ieu wayah kieu can datang kene wae pan era ieu kulajuan itu lajuan ngomong meuni sehat. Nya sabar we lah dari kene kene sore. Keun wae biasana apa anu lalajo memang kitu sumutna. Undangan loba, aduh wirang we urang mah dina surat undangan eta. Mangka darang sohor di anu dipanggil teh. Iya sanajan bari jeung sohor ge da urang teh kumaha atuh da kieu buktina. Ayeuna mah anu aya we atuh saha ge. Wah, wirang ieu mah bakalna. Ieu. Naon? Itu geuning didak. Ieu Kang Ibing itu keundangannya. Oh, Mang Ibing mah atuh diundang Mang Ibing, Mang Maman, Mang Kabayan diundang atuh ku urang. Ayeuna itu datang. Atuh itu rek naon Mang Ibing? Sugani manehna bisa ngadalang kita ngadalang atuh. Ulah ngelakon wirang ieu urang. Ieu manehna mah undangan apaan? Undangan oge wayahna we kitu. Daekeun kitu daekeun. Nya coba we, yang nyaho olok lah. Coba urang panggilnya. Mang Ibing. Mang Ibing. Ulan. Coba ka dieu sakedeung ye. Aya naon ieu ruas bayangan di keruan? Aya perlu ieu teh ye bapak teh lah. Ye wayahna nya. Naon teh? Ieu nalangan wirang bapak ye penting ieu manggil dalang bapak teh ye teu datang. Geus dipanjerna ku bapak teh. Tapi teu datang ye geus wayah kieu. Ayeuna wayahna we atuh nalangan wirang bapak jeung Ibing ngadalang di dieu ye. Ish, segala teh. Mah nya iraha abdi ngadalang atuh, Pokona mah ieu pokona mah asa rame we urang mah kieu ulah nepikeun ka ieu panulajo mah itu menikot recet kitu. Atuh hayang rame mah itu truk kalau panggungkeun moal pun itu rame. Apa dia mah golek ngaranna ge pan urang kudu aya dalang meureunnan aya golek mah. Wah, tuh kumaha? Wayahna we jadi sulur heulaanan sementara ye sugan ke geus rada putingan atawa janari datang dalang. Ini we kumaha we lah. Badami heula atuh itu jeung Mang Juli. Nya teu naon atuh. Juli. Baik. Di tengah dalang ya uing saha cilaka di tengah dalang pun boga hajat eta mah kapan lain dalang jur aku di tengah dalang nya teh bingung ya ge eta aku mah kira-kira sanggup henteu ai dalang teu sanggup tapi ditayang kumaha nya ya eta mah terserah lah lain dalalakonna ge teu nyarah ai wayang teh sawai da urang mah lain dalang ieu sakampra-kampra we kumaha urang anu penting kecumponan bapak di dieu ye belaan ge bangaskeun karunya Wayahna ieu nyumpunan kawi wirang tapi ijam aduh itu nya nyaritakeunana atuh kana wayang teh poho deui eta takol we eta kotak takol terus keceret terus nangke ngalalakonkeun saha ai si cepot teh terserah kona make aduh make si cepotnya ke si cepot urang mana ke bisi salah bisi wirang anu lalajo urang mana coba ayo urang Garut lain ye tempatna teh cepot urang Garut urang Tumaritis oh nya Tumaritis bener Tumaritis bapakna teh sateh dokterna Supardi sa anak Semar si cepot mah Semar nya bener Semar ari ini pamajikan Semar teh sa Bima hah pamajikan Semar teh Bima supir agen oh Bima mah pan bapana Gatot Kaca oh nya bener kakarak inget aya mah jadi apalkeun lah Gatot Kaca teh bapana tadi teh sa Bima ah berarti mending ngalakon si Cepot si Cepot bapana Semar adina si Udawala ai alona uheuhnya tapi bisa ditanyakeun alo pun lalajo rumang teh lah Cepot Udawala Semar terus tadi teh naon Karang Tumaritis di mana Parang Kritis Karang Tumaritis babakan nggal rowong kitu oh nya nomorna teu dibejakeun lain bisa ditekan lalajo Tumaritisna nomor sabaraha RT sabaraha teu kudu nya lah teu kudu dah moalna naonnya ya aya butuh duit geus gawean wayangna teu mawa ieu aya ge nya ku botol kecap cenah ngigel di luhur yo apa itu wayang geus aya itu geus aya wayangna mah dan dalang teu datang panayangan geus aya sinen geus aya dalang can datang itu dalang laungkul teu datang ieu pokona mah deureu ayeuna jeung Ibing kajeun wae kitu nekat geus naik aya sinena teu aya sinen mah kieu we atuh ngadalang 5 menit sinen we sesona 12 jam kajeun yo sinen age sohor di saha sinena Ibu Yayah Ratnasari tanya bener si bungsu teh oh bener tapi ieu kumaha tunggul wae kitu ngadalamna ieu tunggul wae otakna nu lalajo ke dalang eraeun kitu teu pisaeun nu lalajo arabu si ka kolong panggung kajeun ngadalang di luhur nu lalajo di handap
Udah ya wae tapi kan butuh ya. Nah beres hayang bayar sabaraha oge terus ada kumpulan we ngadalang di peuting ieu lah. Itu. Dinu kadaharan kuring geus nyanyahokeun dina tengah peuting ieu supaya gahar-gahar dalang ulah nundutan. Heeh naon sih? Dibere ku kuring cuka 2 botol. Wah. Jangan dalang. Ieu mah aya 500.000 ka rumah sakitna mah kurang di 7 juta. Mabok cuka kieu mah. Aduh, Gitu naik mah. lah, naik. Nya gua naik oge lah. Sok atuh. Terus mimiti nakol naon heula. Otak. Oh iya mah sira budak nu deuket. Wah, ceurik budak atuh. Ambek teh bapana deui. Sok der seging. Duh, Gusti. Mah ye. Sok geus lah. Pokoknya mah ulah make ragu-ragu lah lebah dia mah. Percaya deh ka bapak lah. Ambek lah. Duh, ieu mah kakarak ini di dalam kieu ye. Tah ieu ketrek na. Ieu teh make beno acan kajeun kitu. Hah? Cik minum dulu kuy cetok aya. Wah, aya peci itu minjem. Nya cik Pak punten ulah aja nanggut peci teh tukang sate kadikeun pecina. Ampun. Fokus heula moal ieu dalang. Hah? Fokus heula moal. Engkus teh kumaha jampena teuing atuh. Biasa meleumenyan. Sok pangbulungkeun sakalian tah bari mulung jagong hiji. Ya, belum jago. Nya meleumenyan dicampur jeung mulung jagong. Duh. Tapi hampura kitu nya kasarareanya da ieu mah bobohongan. Teu naon. Nah nyumpuran kawiwiran kuring ah. Nya teu naon pokona. Wirang ieu boga hajat. Eta we kan ngecebek we belum. Iya, lu bukan ada. Bukan ada nama aduh. Eta teh sudah teh menyan. Tengah batur menyan beureun. Eta teh ibu ijem eta teh ibu ijem. Apa eta teh? Ieu boga hajatna ieu Wah, teh ada dianggap kalau ieu ibu. boga Aduh, ampun. Sok dan ah tinena mana? Sok Atuh. Sok aku tadi dia cambalana. Cambalana tuh. Gimana tuh? Kunaon nakol eta tuh? Ku eta pan aya teh kayu saeutik. Cambala eta. Wah, kayu mah ieu ku suku jejak we kitu. Anjir di sok. Kita Hanya buat ngarurut celetrak belenya. itu panayagan menurut kadaran. Sarua sugan panayagan yang duit ya. Ulah mingkel atuh dalam mah. Oh, turunna. Mangga yana urang nyarioskeun anu aya di mana? Sebudak keuring. Cicing atuh. Kumaha dala? Dompet atuh. Urang nyarioskeun dikenal gorowong kumaritis. Prabu Prabu cepot mana? Oh, cepot begitu. Cepot sareng udawala duaan pagulung-gulung kumargi bapana. Satu bapana teh. Semar. Lurah Semar Kudapawana sarta ibuna Dewi Sutiraga nuju teu aya kana arisan. Ye. Hah? Arisan udah boleh kemana? Aduh, ampun imah. Lalaunan atuh ngomongna lalaunan. Oh, nya Nanya orang lalaunan supaya ulah wirang. itu ningalian buku komik. Sugan apa? Salah nempo ya geuning ini dibawara ke cekitan hutang. Balikan deui. Mangga ieu cek dina panyariosan. Cicing atuh. Sok. Astra jinga urang carioskeun nuju udur. Parantos saminggu teu tiasa gugah, teu kersa barang tuang, teu kersa barang leueut. Salirana nyebrot panas, kalawan ditungguan ku adina udawala. Astra jinga gawena gerang burung gulang guling, teu bisa cengkat-cengkat acan.
tinu ngalalongok sadayana teu aya nu dituang menitos patumpuk aya cau aya kue belum cicunguk Wah, bekieu ulah cicunguk. oh ulah nya diantep ke di toel-toel acan gawenan iwati cerit sasamat kasasaha mangga pengandikana astra jingga kana picepot anu nuju udur bui tuh aduh Gusti bui nang ya penyakit kabina-bina tuh Udah buing-buingan. Udah buing-buingan gitu. kau ingat kena kapal buing Minangkanya mah marurung beri ya. nya Oh gitu. kau dak nyewa maknya humarurung cici atuh dalam diajak ngobrol mah jadi ribu atuh kitu puguh-puguh aya aturan cepet perang jeung lalajo Nanti ngerti. cicing aduh Gusti kieu rasana gering hulu panas celik panas buuk tiis suku tiis nyaut hayu Naon nu nyaut-nyaut. gering cicepot Oh udah buing. cici atuh kumaha ieu teh punten naik ka para penonton ya kagam ku Juli balikan deui aduh nih penyakit kabini-bini tuh aduh ampun nyanyi hutan dah wala aduh boga adi teh tekarah tanagana wala Jangan sih kan bulu-buluan wae. Tukang naon tah mulih itu. ieu boga aja teh pipiluan wae di atuh lain tukang naon Ada tukang dagang. nyalukan adina Udah. Keur ngalukan adina cenah. Udah sampai gitunya. Suka kuat ngalukan adina. Ada teh dagangan ieu mah teu bisa. Oh, jadi saran. dah wala Ulah aja rame ulah. atuh dari wing mah sabenerna keueun ningali sia gering teh pege aduh naon sia teh tidak mang teh nyampulkeun udur naon atuh sia teh panas wala dulu tah cagap ku sia cikan urang cagap geuning tiis hulu satiis-tiis disebutkeun panas salah sia mah eta mah lain hulu emer ieu hulu aing nu panas mah lain nyagapan emer sia teh aduh aing keunirisan kieu da wala simutan wala yang agawekeun teuing sia kabina teuing heg ku aing disimutan jeung ka mana teu simutna ge da eueuh kajeun ku pangepel montong atuh sia sini kira-kira aing teh ulur nyaan da wala aduh coba buing nah sia teh ulur buing-buingan pege nu ulur mah lain kitu atuh awok Bibi. hah Kemana eta? Kemana geus gerakan ieu? kela dahar heula atuh Ya emang ada hareula. nya atuh Ampun tong waka Tengah kan kesambetan dalam makanan dahar. nya da lebar itu ningali nu lalajo dahar sate kabita turunnya buru-buru Ampun. naik deui nya Cek naik deui teruskeun. beuh teh cepet ge cager can Pincan. mangga urang carioskeun ye cepot anu nuju kumarurung kasawatna udur teu puguh anu dirasa kalawan dibaturan kuraina udawala eta saha gogoekan ora bab Ampun. pipiluan wae teh bab teh angeulan kurang teh Apaan baturan dalam? oh maturan da wala wing iring kita tadi ari sia teh kunaon atuh dugikeun ka udur kuya teuing atuh da mimitina aing teh pira da wala aduh Mual eta si cepot Titingnya titing atau juga hadapna titing. nya ieu mah gelut teu naon asa teu pantes mati kebedakan kalau buru perang cepotna. Yang perang tanda dalam. aka naon euy cep lo boga hajat wing kudu gelut jeung maneh Lain eta. Sejen abis sejen gelut mah ulah kira aku sudah wali cepot kudu
Iya dalang kalau pisan gangguan. Gajah kan rewel kok aja diidem. Sok tar gajah abus ke anak kotak orang cecapkeun lagi bohong. Ari cek uing mah tibatan diantep nu gering mah kudu dilanongan ku ubar. Aing tulungan da bala hayang eueut. Teu kiat. Meniti koro asa garing beungeut asa burung. Cing pamawakeun cai. Hang atuh sia lamun lain kakapun lanceuk moal ditulungan. Dikadiekeun cai teh Juli. Nah, dia aku udah diminta cai ka urang. Jika dia tak iya siah pegek. Aduh. Ya, mana boleh minum. Nih itu dawala pahit-pahitin cai naon itu euy. Ampun Gusti, hapunten pun lanceuk geuning lain cai eta mah oli. Ya. Kajen teuing siah angape turun mesin. Maneh eueut oli sugan maneh cager terus lumpat. Dawala kaulanun nasi teh kira-kira ting make kaulanun cing wala kieu cara nama euy bawa euy teh ka dokter teu kuat da wala heueuh ari ka dokter mah gampangan dibayarna kunaon atuh pegek bikeun calana si lain ka dokter ari aing balik ki dokter buligir kajen teuing melaan lanceuk da wala hayu atuh sia urang ka dokter atawa cek aing mah jeung riweuh-riweuh ka dokter mending bawa deuleu ka bengkel. Puguh-puguh atuh geuningan hulu sia dielas. Nah, sia teh ka bina-bina teh. Eueuh nu ngarongok, aduh Gusti. Aduh. Alah, da bala. Jika dia keur cau da bala. Geuning sia manu gering dengan barang hakan hungkul. Da bala lain ieu mah cau aing dek maling pengen boga hajat pusing ngeuleuh wae. Aduh, dawala bawa ke dokter karena beca dawala. Oke ada guan sekedeu. Cak. Di mana aya beca? Cak. Itu tukang becanya anu ka dari ieu. Becakeun lain gitu di madalan. Oh. Itu tukang becanya lampurkeun itu. Tuhanapun panggung jadi ngagelek punten mang teh cios ieu mah sanes. Lain jadi mang lain ke tukang becanya ini mah tidak boleh tentang boleh ieu mah. Perangkeun. Perangkeun wae gitu tukang beca jeung sepot. Mangga cik dina panyariosanana Astra jeung anu nuju udur dipanggul kudawala maksudna bade dicanak ka landung kaduku. Hayu kaah urang kadukun. Waduh. Aduh, lamun balik ka dokter dina guanna. Sia teh ngagawekeun pisan pegek. Aya ganung dawala. Tiris. Pangono gering dilakuan. Kanyere, ida matu.
terus perlampah nastra jingga anu nuju di canak udawala milarian dukun. Urang nyarioskeun hiji dukun kasohor. Sangarananya? Iya, saha sapertinya saha bisa-bisa. Mangga ye dukun anu nuju praktek kasendehan ku tatamu ti ditu ti dieu. Ngandika ye ganti wae entong dokter wae nya. Eta mah sabodoh eta wae ge. Ngandika ye tukang ubaran. Oh, tukang ubaran we kitu meureun. Poho dawala heula nu ngandika. Ampun ieu ayo. Tah sigana mah ieu deuleu imah dokter teh kaciri pantona gede. Heuh. Kiana dawala da mata aing sanajan geuring can lamur ieu teh. Aya dokter disaib si kitu cik deuleuh heula teu kadeuketan. Deuleuh heula teu kadeuketan. Kayak orang baca calik kena di dia sianu udur di aos heula ku orang aos rumah penjara nyawalan siapun aing teh geuring teu puguh-puguh nu geuring di bui cing atuh si teh ngemut. Oh eta dalam gigireun anak eta bumi anu tukang ubaran mah. Punten. Allah nu nemalan euy. Punten. Keketrok kana pantok lalaunan kana kaca wae kitu keketrokna ku batu. Ya make jeung batu. Punten. Mangat kilebat keluar anu tukang ubaran. Walah kejal. Wah. Di dulu-duluna aya jam raduan datang ke dia. Wanuju pulang raus-raus. Ayeuna datang anu rekna naon ieu. Wah mang. Ari mamang mengetuk-ngintuk pantau aya naon mang? Gusti, nak piraku aya dokter kieu mah, piraku nu ngubaran kieu dugi ka kitu salirana. Tabe tuan, selamat justru. Wah, teu puguh maneh ngomongna make selamat justru. Begini tuan. Ini teh pun lancet sanes Astra Jingga sekarang teh lagi mengudur. Oh maksudna kahardi lagi mengudur teh gering mang. Tah eta sumohun. Apa bisa diobatin dulu sama ubar? Wah, kabeneran kita tadi eueuh pasien. Ayeuna aya dua sok mangkajar romang urang landungan kuah. Aduh, dawada. Aing teh dikumahakeun ieu saha ieu cicing siapa get dokter? Lah aing bingung teh dokter mah kampak kitu. Lain kampak siapa cicing. Sok. Wah, udur naon cenah ieu teh mah? Kieu ya teh pun lancet tengah darek-dek mirisan ari kawit nama tepira kamari isuk-isuk mumuluk cak-cak beak 2 emer tah terusna jadi kieu sakapun utah sakapun uger cik ieu pangulungankeun kumaha ieu dok? Wah cika dia urang cekelan panas geuningan mang. Panas ya mama. Aduh, gening mang nyanyi, lain nyanyi monyet atuh mah. Maruru. Wah, ngeunanya mang di dokter di dieu mah tos mariksa di kenangan. Ngeuna cing cabak uluna panas. Ieu mah masalah kasalahan tadi borang akan kompornya mah. Aduh, dawada, tikiat uak dawada. Cik parios engal atuh dokter. Wah, coba buka sumutnya mang. Barang ini dibuka baham nastra jinga. Dihin pinastik kersana yang tumampara.
Ina bakal ngegejlok kucing hidup. Alah ruas yoy kakarak mubarak kaya nukering keluar uji gila ke tengah sebutan yoy. Rada longsong dah yo, rada longsong. Kakarak inget taksiran makamari oi dewek ke sare. Sabut dewek HS aya burik kan sumut di udah kucing. Dewek teh pusing. Cabut di ucing-ucingna. Nah tos ya sok tamarakan ucing mah dihakan. Nyaok ieu montong dibawa ke dokter atuh sia. Anu kira ngahakan ucing mah leg-leg deui anjing keur ngubaranana. Wah, cagur ya kena pergi dama kayak wabang, warahul. Woi jadi liar, woi dokter ayo. Mangga ya dokter, marios ti luhur duit kahanap janap di kaluhur. Di parios socana, di parios pahamna, cepilna, saperantos marios anu udur dokter ge teu hilap marios sorangan. Rada aneh oi, mariosna gancang pisan. Saha dokter? Nya, anu tersangka mun kabeh oi nu gering teh bawa ka dieu. Sekarang ada lagi yang terasa man. Alah, alhamdulillah nyuhun juga dokter ya, mah hulu teh jauh teuing yo. Alah, unya jadi kagok bisu yo. Wah, bisu. Nah tuh lain kita di siapa sapri, ai bisu mah. Dadakan sebut iuk dokter juga kasih pak teh yang jadi bisu. Walah kedahala cing urang deledai kana ubar muing ngabisa urang pariksa mangnya hiruhur tina buukna latihanap tina sukuna ka urang pariksa urang wah kejala aduh yang ngubaran tapi kabingung kieu hah Rame oge dah. oh rame Hah? Teu kudu kan disebut rame ge ulah susuit dalam mah. Kocik. Paduan menang susuit. Oh, sebentar pernah dipuji terus susuit. Ulahnya. Nya nu lajana teu balik-balik. Can kita tadi ye. Tapi kan tinggal nyagetan samping wayang beak dua. Alus dia mah. Nah, Endrin. Ya. Anyaan dia mah kira-kira atuh nepi ka diketahan nyung Endrin segala. Cika dikeun. Dia mah dibere nu gahar. Naon nu gahar-gahar bangsa buah. Geus lain. Bangsa ieu meureun asinan. Lain atuh jo. Naon? Sepi. Dah. Wah, ieu mah bingung ye. Waduh, geus eu barang ento barang mah balik si cager ya. Da wing lagi nu adalang lagi cara balik ye kieu cara apa? Tapi memang balik ke kenang-kenangan rek dihakal ye pamung kabeh.
janji samawa kontrakan kisah ayo sanes usum sika pilari jalan sahuyu misal sahur dengan emak misal sahur kodik-kodik salah aja misal sahur tadi ukur disebut angge akal benih disebut angko kembali ke kawen mantep kurang teraskeun wae cariosna mangga ye cekinanya panyariosan astra jeung anu parantos lalanong kadukun parantos damang waras sabihara sabihari deui jag sehat mensana inkokoreksan wae alhamdulillah wae untuk burung cager di panyawat hulu ayeuna mah karasa jadi sirah deui nuhun dipun alah in kamana bi kunaon di carana soek euy pas tadi ngajukan paku ieu masalah bala cager maneh lain atuh sakadeuek mah kitu heuh salah ngomong namanya celong euy tah hulu karunya urang mah ningalikeun anu tos udur aduh good morning boy ayah we tinggal ayeuna cager parantos uing ayeuna lamun geus cager rek pakaulan napa kaulan naon namanya ari gering teh lain ari gering lamun cager rek pakaulan pakaulan naon pegek dina hate basa akeur udur agaduh pakaulan samangsa ieu panyawat damang aya 2 pakaulan pilih salah sahiji anu kahiji lamun dewek cager dewek nekat rek mudag-mudag ayin edah tapi dipikir deui berat euy nu kadua dewek arek nanya rek bogoh
rek Noel awewe nu pangheulana papangi jeung lewe. Be nas ya kabina teuing kakaratnya hoo maya nu udur dek nangkep awewe. Kajenting da pakulan tibatan dewek giring deui. Di mana aya awewe tengah poe ereng-erengan kieu mun poek merdong. Lain tengah poe ereng-erengan aya poek merdong mah pengah kucing atuh monyong. Cicing di urang tungguan segani awewe ngaliwat menyawimik mah. Seninya mau di mana yang ngaliwat kuih ditanya. Iya atuh Kak. Taya awewe. Lain sinen mah. Taya awewe ngaliwat ta. Mana si awewe cing uing ngeuleuh. Itu siapa ke baju hidung? Lain awewe monyet. Teu boga pikiran tuh lutung di cangcang. Nu bogana pek kusia toel. Gimana ya awewe? Tah, yang ditutur mata dia rada buram jo. Itu mah anak pun di warung teh awewe tuh cicing wae. Lain awewe belum minyak tanah bodoh. Cing sing gaduh kinten-kinten sia teh teu gaduh pisan emutan. Tah, lamun kieu mah bingung euy. Toel awewe kitu boga hajat. Nah, lamun boga hajat ku aing di toelna muasalah ku batu euy. Nuleukeun wae teu boga hajat. Aya Dede yang teta si cepot geuning kana boga hajat kos ngedangdang eta mah boleh teh. Nah, cik aing wala dengekeun. Kakak aing nyarios mana ngecek deh. Waduh, muji. Toel we atuh ti kajauhan ye panoelna sapatu aing kana tarangna. Gua eta, hayang teuing tagira turun ka dalam teh. Wah, cilaka ieu ngamak nu boga hajatna kieu. Kapaksa kudu dipuji ieu mah carana. Lain dewek kakarak ngeuleuh jelema nu geulis kitu euy. Allah. Jangan rokok nih, itu dalam kan dibere rokok. Nyaho sia wala dengekeun. Bagian atuh mah enak hawato. Aya eta, rokok eta teh simana lagi dikeun teh itu. Samsu ya atuh mah samsu. Tah dengekeun sia wala aing nek dibere ragi. Kajeun satarima deuleu. Simana lagi tidak Kak? Hah? Simana lagi? Lain lagi. Si mana lagi? Alah, satu para rugut cik ayah opien, itu wala. Tadi dirun. Nah, sasagen Kak. Antep penol lajongnya. Nah, antep lah. Pusing lah, dia orang remus iya. Cik ada dirun, eta opien tenang tenang ayah. Kadil, ning pahit iya mau ning ima senal tukang bohong. Tuh kajian wayah ima lapar lah. Remus ya kagok. Manga cik tina panyariosan jauh dawala sareng cepot anu parantos damang maksadna bade miang bade wih deui ka Karang Tumaritis kalawan moal simpang-simpang umargi anyeuna emut kana papatah leluhurna Bapa Haji Ginjat kitu eta cepot anu maksadna sareng dawala bade ngajujug ka bumina Haji Dimyati, ayo siwala urang ini ke Haji Dimyati minta biris. Merah cek kamera geng.
sabaraha ieu teh nya? Hah? Jam sabaraha? Aya kira-kira jam 1 ya. Di culang cieun ieu jadi kunaon ulah lajok kamarana ya eueuh. Wah, ulah aja teh ngeureuyeuh kitu kabarali teh nih. Ini tinggal monyet teh hungkul itu 2. Ieu mah ulah lajok tina 2 ka 3 anjing. Kumaha ieu teh nya? Tinggal urang ngaret ka tukang kenang menutang teh hulu budak di tepakan teh. Na kumaha kolotna datang. Wah, geus teu baralik ieu mah. Itu tukang rebab, dulu eta tukang rebab ngeset. Mang, tukang rebab. Eta nu dikeset teh rebab geuning orai ka. Cing alungkeun. Kumaha eta bohong budak anu dikeset hayang bapana ngagabrug. Itu kumaha ieu nu boga hajatna mana atuh di teu nanaonan boga hajat nu cicilurkeun teh turun atuh. Jadi lieur dalamna ieu carana mah. Bae oge ku cempala kitu ye. Eta dalang nyarekan boga hajat. Kumaha gede hajat eta dalang nyalamun kumaha gitu. Lah jadi salah ieu teh. Jadi kumaha eta samping tong diasrot-asrot wae atuh. Cing eta boga hajat tuh balik pisan nang nanana itu engko di samping ka luhur mah ke piyama. Cing ku panu basema atuh kahayang teh. Eta ngadon celean ieu cil luhurun gebog atuh nancepkeun wayang di mana mah nya tong boga hajat. Yang tegas nu podalan ya. Wah, ieu mah tuh pugu pengen kita tadi bingung gitu. Ngigalkeun si cepot. Nah, boga geus dieureunkeun ku dalang ngigal keneh wae soreng lain wayang ieu mah. Ai golek di mana tong sasakuan atuh udah moal ketempo. Tak ieu ye ngawayang teh nu hajat teh. Hese pisan. Itu nyunatan itu naon atuh nyunatan itu hajat teh kan kabingung kieu. Ya kan nuhun geuning atuh ka ieu pan nyunatan nikralkeun gitu teh. Salametna itu kan. Ka gaduh nu hajat utamina ka Ibu Ice, Bu Ice itu hajat teh. Ijem lagi gini. Oh iya ijem. Ijem. Nyata banget mah itu ijem pisan atuh. Ya, ijem mah itu ijem mah itu tuh anu caket pangandan gini lah. Oh, tuh anu dikerpus. Manya di Ice dikerpus. Edakeun deui nu hajatna ngaranna teh Siti Marjuki. Oh. Atuh ngaturkeun nuhun ka Ibu Siti Siti Marjuki anu parantos nanggap pribados jeung teu dek tunuh-tunuh boga hajat matana molotot wae belaan digeger eta bantal ku mumbungna hees. Itu eta ai hees bangsanteuna kana dalam sok beberapa kali piring sieun di bawah. Ieu mah kenang-kenangan. Kok rampig ka dalam TPB. Da ieu lain kedalang bagikeun deui ka panayagan. Tuh, tinggal kitu percaya mah dina goong sinu ku piring mata teh sada ge. Mangga kacarioskeun. Dalang geus kesel. Dina panyariosan si cepot sareng si udawala pahareng-hareng teu puguh-puguh parebut nu boga hajat. Wala dewek moal bisa kawin lamun lain kawin jeung nu boga hajat. Nah deui golek eta parebutkeun nu boga hajat. Nah siang gagabah teuing kumawani ngarebut anjeunna ti AA. Kumaha sih eta golek parebutkeun boga hajat. Tah dengekeun boga hajatna sapoe kantun milih ayeuna mah Ning Ice reka udawala reka si cepot sing jelas. Jadi bingung milihan mana tidak teh. Neng ayo cik mang mending ka AA non. Ai ka maneh hoyong naon. Beres si pokona mah dah. Tuluy boga hajat tiga gendele matana sumur ka dewek kayaknya tuh. Aduh, mamang ya itu mungkin wayang si Kandi gitu. Si Kandi. Aina di beja mah asana bener si Kandi dengan bahasa galunggung bitu. Karungkupan lebu pucung deui. Aduh sia teh kenging kitu dala. Orang sana teh na urang teh geuring galung. Mangga ieu. Beres ieu mah darang ieu. Urang teh wae gitu. Ya, sana tuh mah kitu teh darangna ka dina Ari kira-kira masak dulu kalau awak mah atuh. Ieu bisa urang darang oge awak aing suruh ka ieu. Mangga kacarioskeun siap panayagan kanggo perang. Astra jinga sareng udawala anu parebut nu boga hajat teu puguh-puguh mimitna sakas sabut dalam satu perang. Hop 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 jeung aing siap perang mah lain nonyokan nu boga hajat. Baranyol gitu. Ayah, ai panya ai si dawala, paing si dawala hipu.
Iya lakon naon boga hajat ditonjokan ku goreknya. Berat gedenya urang mah. Modern dah. Wah nangat golek deui ku carana wae. Wah. Salah euy, boga hajat digabung. Kumaha carana ieu? Hadieu sabaraha mentong sungkan saliter. Hadieu sia. Hadieu. Keret. Lain euy tukang kerupuk mah. Palingan tukang kerupuk ose-osean disukan hampura mah. Cari-carana wayangna mah gelut si dawala ieu jadi tukang kerupuk di bebas-bebas. Dalang gede mangkat keluar itu. Cicir ka bantuan cicepot pusing nanya tukang kerupuk. Nya apa heula teu panggung. Keluar jadi. Sia tukang kerupuk dagoan. Uing talur panggung dicicing. Wani ka panggung sia. Duh, mangga urang carioskeun deui. Astra Jinga. Bita kenal asa jelek ya. Nepi ka poho ieu kula lakona. Ulah anu ka panggung atuh. Astra Jinga anu nuju gelut sareng sabita. Sareng tukang kerupuk. Keterangan sama sekali Astra Jinga eta tukang kerupuk teh kabogohna nu boga hadah. Ya, eta dalang kantong datang ku ade. Tinu pukul-pukul. Ya bener aya akal ieu dalang. Kumaha wae carana nu penting dalam dibilintik. Sabot nu boga hajat jeung tukang kerupuk papuket tukang kerupuk beak diremus ku dalang. Aya, da walaya. Dipaciuh ieu lakona pakodot. Jeung ka mana mimicina. Ieu bukuna sakebet. Ieu bingung. Jadi kumaha ieu teh maca komik digigireun. Dikacipta ieu mah. Tahu dulu jeung komik aya komik eta. Hah? Lakuna teh salah teh ieu. Tah. Bisa teh permen. Tah ieu tah. Singan tinggali buku ieu. Urang baca ieu buku ieu. Naon ieu? Singan urang bacaan buku ieu. Itu aya mah. Cowboy India. Wah, laku nih. Aya wayang diciptakeun Cowboy India. Wah, ieu tah taruhanna Muhammad Ali tah. Tah, ieu kacau ieu. Waduh, ieu boga hajat kacipta jadi mayarna kumaha ieu wayang lalakonan teh katutubuh begitu. Tah, lamun ieu bener ieu. Tah, lalakon alus ieu. Tah ieu menang dalang kahot ieu. Putri Supraba dengan Haji Dimyati. Asa teu puguh tiraku deui. Ya golek nekat di dalam. Urang mah sukan ada info teh lalakon golek kitu nya. Eta gatot kaca geuning ditampilingan bapak kana lantaran naon nya. Naon teh? Eta gatot kaca geuning suka ditampilingan. Adalah. Lantaran naon sih? Dah gatot kaca ditampilin ku bapana. Ya salah gatot kacana. Bapana teu sare motor bapana dipake. Pan bapana gatot kaca teh anyar pisan teh nganyuk motor dipake. Kitu akibatna dikredit. Aduh, kredit mah nyiksa diri atuh. Nyiksa diri, nya ku bapana diteungeulan keur motor gatot kaca boga berwes. Saru wae. Mangga ayeuna mangga. Kana tanya mangga cari paling kitu. Amari wae geuningan. Itu geus mangga deui pina aka juru belah ditu ngawayangna cing pangmangulkeun lain gebog. Woi, Golekna kayak awena pisah. ieu golek ka marana ieu? Kayak golek awewe ya. Ieu sahanya nu ganti golek ku mutu. Palingan diacung-acung di baladogan ku nu lalajo atuh. Teu kira-kira ieu teh istri kami naon bet diganti ku mutu. Nah, Woi, aku atuh kalau hajat aku bulu apa pelayanan teh. ih nya eta ieu ge cenah teu bogaeun pajar teh eta we cenah panako sunut. Da teu geunah bau cek. Mangga urang kita tadi ge mangga pisang jeung jamu. Di dalam dengan bangga wae nya jam ya. Arah geus nyari dalang mangga di mantap mah. Nu boga hajat geus arah. Arep diciptaan ya gitu. Moal can dibikeun mah imah nu boga hajat dalang moal balik. Moal teh biang-biang. Aya. Saha ini jawa madu gitu sahanya. Moal Sikasitam. biang-biang anak ibu, anak ua, anak tante jeung anak eme. Padahal, Woi, woi. kunaon eta beungeut nama Sri Kade awak ngabuta. Wah, salah patukur. Komo nu ieu mah salah nu belah dieu mah ieu. Awakna satria huluna weh balok sih di teu pupus. Palingan aya wayang dia diperangkeun jual gepeng.
Mangga ieu sihan ngaganti. Lain ieu keheul di wayang loba dirobah. Ieu teh panah itu nyaritakeun panah Batara Karna diganti ku peteuy. Mak biang anak ibu yap kadienya. Doh nurut ini nong. Wah ini kumaha ieu lah. Nah tuh. Oh nya. Urang nyarioskeun Dewi Suryati. Saha tuh? Aya kitu aya na wayang Suryati. Ya eta turunan saha? Apan Sri Kandi teh pan kawin Arjuna, kana Abimanyu. Abimanyu teh kawin ka jeung Sukaisih. Nya tidinya dipulungan tuh oleh Pan Ahmad. Nepi ka Brol. Nu tadi Ibu Suryati, Suryati teh udah anak, nang jadi guru di SPG. Cuma itu wayang jadi pabaliut. Atuh nu mana di sekolah. Iku mah jadi susunan wayang jadi pabaliut kieu. Kala-kala istirahat heula lah, jadal bari ngapakeun carita, cicing aya lagu neng geus. Cintunkeun ka para penonton ieu mah teu diwiji-wiji kume. Ka urang Karawang, ka anu ngadamelan supa. Ulan kanu di Subang nya non nusana kieu carana mah dalang lah tu paling poe geus bijil geus kumang teh jiro dikeun bayaran berhajat wah rewel berhajat ka di panggul di babalik ya Sare diudang-udangkeun kita naon itu. Alah euy ngimpi jadi dalang di kami. Ngimpi jadi dalang. Nya, santai ngawayang ieu. Aduh ampun geuning. Tadi amal kapantal diteugelan, mah. Ye, geuning kita diperangkeun teh naon di patromak pugu-pugu diadu-adu. Meni beak ieu lampu Kieu ya ngimpi jadi dalang, dia teh si horengan ngimpi dititahna dalang. Itu. Sare deui we nya lah.